Anaking jimat awaking idep kudu reueus hirup uripna ngajadi diri sorangan. Raksa pariksa amarah hidep nu ngabalukarkeun kaduhung teu manggih tungtung. Jalanan hirup ku handap asor ka papada manusia. Jaga jeung riksa sarupaning anu dipiboga ku hidep. Panon dina panempona, ceuli dina dedengeanana, letah dina ucapanana, leungeun dina cacabakana, suku dina lalampahanana. Jaga riksa rengkak paripola tinu hal anu matak raheut kana manah batur. Ngarah hidap hirup loba dulur, akur jeung salemur. Anaking ulah poho, jaga riksa kaluhungan ieu alam dunya. Da Gusti nu Maha Suci nyiptakeun alam dunya teh pikeun diropea istuning hidep jeung papada umatna. Anaking jimat awaking ngajalanan hirup urip di alam dunya teh teu gampang. Hidep moal salalawasna ngajalanan datarna hirup. Hiji mangsa bakal nincak kana tanjakan jeung pudunan. Omat hidep ulah kupur, salalawasna eling kanu Maha Agung, nyembah kanu Maha Kawasa, turutkeun papagon ageman agama, jalankeun pituduh karuhun urang. Anaking jimat awaking dina unggareng hapan nu jadi indung bapa, kaluar doa anu mustajab pikeun anak-anakna, ngarah hirup pinanggih jeung kabagjaan, kajembaran pikeun pibekeleun dina enggoning ngajalanan sagala kahirupan di alam dunya. Omat anaking hidap kudu silih asah, silih asih, silih asuh, silih talingakeun nya diri, silih simbeuh nya ku kadeudeuh, deuheusan duduluran, raketkeun bebarayaan, ulah rek pakia-kia, ulah rek pasalia paham, hamo nepi ka papaseaan. Anaking jimat awaking omat ieu pepeujeuh keur hirup urip hidep salalawasna. Bral anaking jalanan hirup urip hidep sugan jeung sugan, hidep bisa ngajadikeun diri hidep jadi manusia anu unggul. Sing sumanget jeung ulah epesme, inget pan aya Allah anu salalawasna nang tayungan hirup urang. Dunya teu loba jiga batur tong hariwang jeung aral subaha. Mending lobakeun ibadah, hirup di dunya mah kabeh ge moal lillah. Keun jaga estu Allah bakal ngaganti ku kanikmatan nu taya bandinganana. Loba jalma anu disanjung
Peda dunyana luyuh layah, tapi hatena paciweuh jeung kasusah, ati pabeulit jeung urusan duit. Hirup loba digogoreng jeung dinyeri ku batur, oh mat ulah dibales. Justru eta kasempetan keur nguji hate urang. Rada nyelekit kanu ati mah jamak, ngaranna ge jalma hirup wajar mun ngarasakeun kanyeri mah. Lamun ngeunah nasihat teh lamun geus geuring, rek kumaha ngarasakeun ngeunahna hate lamun teu ngarasakeun peurihna hate. Nyieun kahadean ge sing ati-ati, utamakeun keikhlasan hate. Mun eueuh maksud ngajak batur kade, tong sagala hayang kanyahoan ku batur, bisi eta anu mawa cilaka. Gera deketan Allah ku jalan ibadah nu khusyuk. Gera beresan hate ku jalan nginget-nginget dosa. Gera lobakeun kahadean terbekal jaga urang bali. Prak gera hitung umur eta yuswa ayeuna sabaraha geus loba amal keur bekal jaga di akhirat. Nah yakin bakal hirup salilan? Apa yakin mual balik? Ridho mun anak katurunan urang kabeh digebruskeun ka neraka? Nah sanggup yang hareupan panasna seuneu neraka? Rek iraha atuh eling, lamun lain teu ayeuna meungpeung urang hirup keneh di alam dunya.